Kumaha para saksi? Sah. Jigel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka lamina mursalin ala siratim mustaqim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Banzila azizirrahim. Aduh, Cik Neng atuh biasakeun. Pake tiung, pek di imah. Biasa tuh Pak, kan emang di lebat bumi. Kali makan di luar. Nya lebat bumi da anger lamun aya tamu pilaku nyana keur tiung Neng teh. Namun kayak makan di tidur. Sok eping kaeun menit teh anjing. Sok Neng biasakeun bade di luar, bade di bumi. Neng kana mau tiung. Isin atuh ku haji. Dar teh aya tamu lengkap. Pamunten hungkul mun pagi ngumpul tiung teh di luar di bumi anger. Ya, pingket. Mami, makasih Mami. Kan udah ngaos. Cik penyegar kopi abah capek aduh. Iya geus yang sawah jeung kebon. Alhamdulillah ya Allah, macul terus beres. Aduh, ini eta sawahna segitu sahektar luas. Ngopi heula aduh. Bikin ayam manggia. Ya, teh. Pas uwi geuning di damelna. Nuhun kagagasan terus bareres sadayana. Oh, tos beres. Nuhun. Nuju naon atuh eta? Iya, abdi teh haus menuju hayang kopi heula. Oh, mohon atuh. Punten atuh bagi wade ngadamel kopi kamu apa? Oh, nuhun mangga teh. Kamana si Keneng aing geus hayang ngopi ya. Aduh. Si Neng kamana mah haji teh lega nya boa-boa mun euy jeung tukang macul. Enggak tuh manggia, bebas kepayun. Mangga teh. Aduh si Neng eta ada ngobrol kakak. Ada ngobrol jeung tukang macul. Ngera-ngera abah. Mane deui. Nuhun Paji abi mah yeuh nuju hayang kopi heula. Ngera-ngera abah. Coba dah, langsung abi mah kalau manggia mah. Ngobrol kumaha eta duaan kitu ngopi bareng. Henteu naroskeun pas uwi damel gitu. Ngurus tunjung ari sia ka aing teh, hah? Paji da abi mah kesalahan Paji. Bapak menih kasar-kasar teuing, dedek teuing manggia ampun anya, Bapak abi mah mending galak. Geus abos saya mah. Abos. Yuk. Sok cepet tiung. Cek apa ge naon? Biasakeun ditiung. Mohon apa? Sudah memang terbahagia. Ini naon ngobrol jeung tukang macul. Dan Ari kita ini, aja semangga. Ari kamari anu bogoh, jagoreng patut. Ieu leuwih-leuwih deui. Punten atuh da. Punten hayo wae. Leuheung lamun kasep tukang macul teh, dik naon tukang macul gitu. Udah Bapak abi mah da teu milih kasepna atuh. Kanyaanna. Seperti na kota tiung heula. Bisa tamu deui. Buruan si Mimi. Kumaha eta si Mimi ngawara budak? Fasyubhanalladzi biyadihi malakuntu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ampun, terus beres ngaosna. Entos Neng aya naon? Sama Bapak. Oh Gimana, iya. Kak? Iya. Neng. Mas Mimi teh. Iya, Pak. Cenah ka dieu. Ada aya naon atuh Pak Haji? Sok cari kala Mi. Cik cari kala. Sok Neng cari Neng. Ari mami naon gawe atunya? Cik talingakeun boga budak teh. Piraku budak nyumput geura jeung budak ieu ngarobrol. Jeung tukang macul, Di mana? pagawe. Tuh di payun. Oh, iya satu bada tukang macul ge jami pengen hayangeun ngaleueut naon teh ka urang sangkan urang sabumi piraku sabumi kedah sirih baeudan mah da teu sae komo ieu sareng padamel kedah bager. Lain masalah padamel. Nih. Bisi aya hate ke tukang macul teh. Ya atuh kumaha deui atuh da sabumi mah dah kitu atuh papaten tong galak-galak teh ka putra teh. Bingkeun Mi. Talingakeun ku mami budak teh. Ditaringakeun unggal dinten oge. Tak Neng di Neng.
ngera-ngera apa ngobrol jeung tukang macul lain level Kayak gitu. Iya kita emang teh. Assalamualaikum. Salam. Bade ka saha? Bade ka teteh tuh. Bade ka abdi. Mohon. Katanya udah. Mohon enggak. Enggak ah kalabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Pak. kelak apal ka aing Terang. aing teh ka haji geus 3 kali nu harga pisan ka nek teh sia ka dieu sok kumaha haji ka aing 3 kali sok cek deui Pak Haji. sok kitu nya nah nek minta sumbangan selain Sanes Pak Haji. hah Pak Haji. Bade nyungkeun da restu. Rasunan ai si lain yo minta doa restu kan aing minta sumbangan sok nu balik ngomong teh neng saya neng Bawa teh. Hilap deui. usir Da wartosna bade ngalamar abdi cenah. ngalamar naon beungeut kieu ya Allah si mami si neng eta sia geus beungeut pujat siga molang ka aing neng kumaha ya Allah indung maneh mana pokok maneh mana lamun dek bener maneh dek ngalamar gablek naon maneh ka dieu Niat nu laras selame Pak Haji. teu niat cukup ku niat Pak Haji mah barang gubuk ka dieu ku aing di aku pada dek nyumbangkeun ka aing naon mayapakeun harta uing Kayak gitu Pak Haji. teu teu bisa mi teu bisa Galak deui. teu bisa geus kamari bawa ka bogo sangsara balangsa magubuk mah motor ayeuna leuwih sangsara ini aduh tingali banget tak neng Istighfar Pak Haji teh kayak gitu. lain masalah istighfar mi masa iya Gitu aya kabantu teh orang tua nanggap. yo nya tingali nya Bating si Ujang itu orang baik. Ya, baik kumaha mimi teh gali dangdanan kitu geura Tau ditinggal casing na Pak Haji. ya bapak teh. geus tina balik lieur cik aing dek nanya digadag di mana si lain hah Tah candam Pak Haji. aduh komo kitu neng digadag edek di palaban kunaon anak Pak Haji Nya ku beas Pak Haji. beas teh pakenan beas kun meuli gas dek ku beas hungkul palaban anak aing sia mangandalkeun kumis hungkul goblok teh geus tina mantok neng lieur aing hajina Gitu teh kayak geus gitu. tina mantok mi keur mah parusing haji teh si neng deui kos nu beuleuh si neng teh geus mi pira aku menangkeun nu kieu ukur ngalkeun kumis lamun kumis sosano karno mah ya aduh masih dah balik nih lieur masih balik Aku teh jasabnya. Pak Haji Iya, orang Bu. gitu. Di kantor apanya? Nyasar. Pak Haji di kantor. kade teh di sini Pak Haji. haji mantap tok kade di Mohon lieur Pak Haji. aing Apuntennya Pak Haji. wapun teman lieur Artinya si neng cing sugan teh teu galak papana. Alah, hina. Dengan puguhan ngaledek. Apal kieu orang mau amal ka dieu. Ih, amit. cik mi kumaha si neng teh geus 2 kali kada rieu barudak asal lieur abah mah si neng mi eueuh pangharga diri pisan ka abah teh ka abah haji teh nu kamari nu di balong keur mah sangsara datang deui anu leuwih sangsara deui teu gablak da naon engklek kada teh mi kayana kumaha si neng cik atuh neng mikir Bapak. dek maehan abah ki haji Henteu. Abi mah anu bade jujur we. cik kayan kumaha lieur abah mah geus lieur Abi teh nyaah. Manggia teh. nah dek kawin teh nyaah hungkul moal di palaban Henteu da abi mah ate leutik mah tos kumaha gitu. cik kasa ku aing dijodohkeun ku aing mah Nya tadi kasih amang tukang pacul, abi mah teu. aduh Ieu. si neng dek maehan abah haji Miro. Abi mah teu maehan ka bapak. kieu cara mah dek maehan neng abah boga anak hiji-hijina beunghar aing teh hayangna kumaha ai si lain neng pira ku abah teh kudu nyarekan ngapoe Henteu abi mah nyongkon ridona we. teu ridho ali mami tah dasar mami sok talingakeun mi
Budak segera. diparingakeun Bang, mata kitu ge tos jodona. Tos dikedah mata abah teh kasombongan abah teh ulah dikeluarkeun teuing, ulah diumar teuing ka harta banda abah teh. Tah geuning buktosna ayeuna kitu. Bek maehan abah kieu cara Sanes mah. bade maehan ceuk mamah mah ayeuna mah mending keneh satujuan we lah. Harga diri abah kamanakeun coba. Sagelis-gelis aing beunghar abah. Bela ku aing dicarekan Mimi. Hah? Mimi. Cek aing talingakeun budak teh. Ya da geus ageng atuh bah ayeuna mah nya kudu ditungtun wae ku Mimi teh. Geus aing mah lieur terserah. Dek ka mana ge lah. Dek aku kolot ka aing ju. Dek ini ju. Jeung mami ini ju. Lieur abah mah. Keur naon harta aing loba ge diwatikeun Mimi jeung budak. Datang hayang bogo ka tukang macul. Keur naon harta aing atuh Mi? Pira ku aing kudu Abah mah ngomong aku teh ku harta banda sombong teuing akhirna meunangkeun anak jodona naon ka tukang macul Teuing, akhirna mah. terido abah mah. Tah. Terido. Sombong, abah mah sombong ku harta banda akhirna naon? Dipilih menang nu leuwih kota pak kunangkeun tukang macul ai hade mah pagaweanana alus hatena budak mah jujur bener bager sok kawinkeun ku abah ayeuna mah. Lieur geus. Pak abi mah mun ayeuna teh dikawinkeun abi mah niat abi mah bunuh diri we abi mah tos nyaah. Tuh. Itu gara-gara Mimi. Coba. Nah, jadi Mimi nu disalahkeun tong kitu neng sing karunya ka Mimi ka dieu geulis anaking. Lieur. Tong kitu sinya ka Mimi, sinya ka bapakeun. Ku Mimi didukung dikawinkeun. Keun bae tukang macul ge nu penting mah bager. Sebuah tepangi jeung hidadang ya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh Ji, cager Ji. Weh. Ka mana wae teh? Da apa sih atas aing teh Pak. Aduh. Ieu ka aing teh. Geus tilu kali ka Haji teh apal kene ka aing. Sia nu kawing teh nyaho. Sama ka aing tilu kali. Bisa ku aing di bambu ku aing geura. Ai kasangki mun dasar riweuh kieu teh. Aing dewa aing geus si anak aing sagelis aing teh pangbeunghar apal mun aing. Nyaho ai ku masalah eta mah Nu nyaho. datang hiji ka balong beungeut geus rujat jeung sangsara nu kadua. Terus Logi sangsara ngalakeun kumis sungkul teh si goblok teh. nah maksudna teh mah aya nu ngarek ngalamar budak di dieu. Budak aing tengah hargaan ka aing. Astagfirullahaladzim teh we beja atuh. Keur mah goreng dodonges, ngalakeun kumis sungkul si goblok eta. Sugan aing abus ka imah teh dek barang main, dek kalamar ka anak aing. Bejakeun ti budak saya teh ku aing beugara. Bejakeun bisi apa? Kala. Kumis mah geus goreng patut Iya. eta mah. Urang kudu sadar. Urang nu jadi Aing mun leupat geus 3 kali ka haji aing maneh ku aing leupat tahan aing ka sakali aing geus 3 kali ka hajina. Leuwih luhur aing ngeunaheun ilmu mah. Pan wing ngolongin ke 4 kali. Aisyah teh dek namuk aing ngajak ribut. Assalamualaikum. Sok. Aing geus jeung balaya teh mos jeung wakau. Atuh jawab heula atuh. Waalaikumsalam. Kajak. Kopinan. Kagok sok kadiuk aing kudu jugaan kopi mah. Geus aing pandangankeun lebe. Saha nu main teh cai, Lain pas kopi. haji aing geus lieur. Anak aing rek gara-gara aing geus jangan lebe we juk. Aing mah hoream nyuguhkeun kopi aing mah. Wih, kan dia terek senang-senang kan Aing nek nita. Geus lieur aing jangan lebe we. Kawinkeun ku si aing geus. Haji hampuranya abah teh ieu diburu-buru. Buru-buru aya naon atuh? Eta si Pak Haji Dadang rek ngawinkeun abah ge meninggal jeung hok tadi teh. Padahal beunghar. Heeh. Ngawinkeun saha? Bukan budakna, ieu. Neng Yoyo. Jeung orang mana cenah mah? Eta urang mah orang deket keneh eta teh. Orang deket keneh. Teu jangkanya. Ayo bicara macam untuk pegawainya. Ngajak pegawena tapi pegawena pegawai macul deh. Ayo sama ayeuna gitu. Tah eta Bah, Jodoh kita nya. dorakati aing. Ayeuna pisan mah eta dirapalanana. nyak ayeuna pisan. Lora ka kumaha di dinya? Talina dilamar bisa apa teh? Oh nya. Ditolak. Oh ayeuna mun Tolak ka apa? Ditolak. Malahan mang disadiakeun kuburan ke bapana teh. Astagfirullahaladzim. Allah. Dok itu ieu pamali. Kumaha sih ditolak? Aya makan eta teh. Ayo ta Bah. Iya, sekarang Ari kumaha tuh Pak Haji? Jadi saksi we ya saudara. Penting mah. tah dihiasna mah eta tukang dihias ieu tukang dihias. Abi saksi, abi Ya, saksi. ya diri ya sudah. Oh, yes, ya. Ayo. Sok atuh. Biasa berat namun sirah teh. Oh, udah deh. Iya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Malah panganten Pak Haji. Tujuh di Dangdosa. Haji. Kira ku teu apal we ka urang haji.
Haji, Heeh, pira ku teu apal wae. Haji no 4 kali ya teh, haji no 4 kali ya teh. haji Tah kitu pingken. di Geus 3 kali urang teh sok. Tarik. Tok. Kalah. Contohan haji teh 3 kali. Sok cing haji. Pak Haji. Haji. Sok menang dieu kemong 3 kali haji ka aing 3. Somong. Haji. Sia nu teu ridho sia mah. Hah? Sekali. Haji. Sok Geus atuh ah. Haji. Haji Ya saha? Haji edan lagi ya. Tah, haji. Kalah aing. Sa apal teh saya? Aisyah apal teh ka aing? Tah Ji. Amanat geus disampaikeun tah. Tah ieu Pak Albena. Sok ayeuna kalobe jeung haji eta kumaha eta mah carana. Heeh nuhun ieu. Bek ieu urang teh bek. Budak teh udah baringung metodenya. Nu bogoheun ti heula. Kada kuring teh lamun dek somong mah aing teh telat. ya bercantum lah. Gitu. Aing ka haji mana apa mana haji ka aing nya. Doa hati aing. Ayeuna pertama nu kabalong da ka aing jelema sangsara. Ya. Anu kadua kali leuwih rajet eta mah komo. Si neng teh bunuh diri aing jadi bingung budak ka hiji-hijina. Astagfirullah. Coba aing harta di kamanakeun der pokok ka tukang macul teh beda kumaha daripada leungit urang budak. Iya. Si kumaha cek lebe. Ame minta tulung we ka lebe. Itu ieu permasalahan anu leuwih etana kumaha ieu teh. Ek di kumahakeun ayeuna teh. Kang we dek daripada urang kalitan budak. Heeh. Mun kudu jodohna lah. Basa kara sadar mah haji teh. Dikawinkeun. Kawinkeun we pangawinkeun lah. Ya saya Tadi teh minta tulung ka Haji Juned, wing teh pandangankeun ceng teh lebe urang kawinkeun we budak teh. Tah kitu. intina mah Geus pangawinkeun we. ya Haji urang kudu nyadar oge nya. Ulah rayungan lah pipilih menang leuwih tah kitu nya. Ieu Kudu sadar. Tah eta. Sok aya panganten mah mana? Kuami orang canaknya Sauran pangalannya. sauran nih. Kuami orang canak. Untung aya burias ieu. Oh iya panganten. Nah iya budak teh. Geus itu. Wah. Lebar mah lebar pida geus kumaha daripada kalitan budak. Ke urang minta tulung, minta tulung. Pangawinkeun na malah. Ya Geus jodohna Jodohna geus bae. Geus sadar haji na mah. baheula sok lebe udah dilamar atau dibikeun oge. Ayo lebe masuk ke wae. Jadi aing udah kana mati aing. Geus koream cicing. Panganten mamaket ka mana itu? Sina bos. Mumpung keur sadar urangna bisi lobah deui. Buru-buru buruan. Cik, pangalikeun budak kawinkeun bisi dapur ku aing kan tadi di Siang taklokan. geus kawin deui. Geus sadis Oh, manggus cukup aing. minta tulung we minta tulung. Bareng Pang bisa. sok kana tah budak. Haji teh. Karunya we jadi karunya nama. Buruan. Ya Allah, hari abi teh salah naon ya Allah. Abi teh kieu kan hari kuli macul teh. Padahal abi teh saukur mandamal kopi. Ditaros ku Neng Yuyun, disangka teu parugu ku Pak Haji. Nah, nya abi gadudungan teh ya Allah. Ya Allah nu ulas masih. Kasihan atuh lah. Ya. Mau abi. Keur naon eta? Bah, ieu we namanya beres ngopi abi teh. Itu tuh hotel di pengetahuan didinya si Haji Dadang. Dunungan abi eta mah. Kumaha? Nya aheun ayeuna mah tadi dinya teh ayeuna kudu dikawinkeun cenah. Dikawinkeun jeung saha? Jeung si Neng Yuyun, apaan didinya mana? Aden jeung manehna. Rek kawin abi? Heeh. Alhamdulillah. Sok syukur. Ayeuna sok siap-siap. Tuh tungguan. Semangat. Ayo. Tah, Ji, Teli. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Kenyung sok tadi teh di dapur tah. Mana panganten pamaket mana, Pak? Astagfirullahaladzim. Iya, kudu dimakan cicen sama Neng Yuyun. Makan cicen, Gusti, Agung. Udah brewok ieu. Jadi kata kudu bahagia ya mah supados tenyang kolong teh kana wakosnya ayeuna masuk urang ramalan Pak Haji. Buru-buru Saksi di istri saksi pamaget maka sok ieu pangantenna di hadap-hadapan sareng calon mertua. Ieu panganten pamaget. Apa jadi saksi di dieu pamaget ah. Sok. Sok neng kali ka nih. Musibah Neng euy. Nah. Coba tangan mertua terus terang ya nak. Tah acan. Yang ieu pandangan calon bapak ieu mertua di Jepang
Iya nawe di iya na eta tukang rias. Tos terangnya kan ya upami di toel gitu langsungnya napas langsung ger gitu Pak. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Nampi abi nikah. Tarima. Oh, tarima. Tarima abi nikahna Neng Yuyun Yunengsi binti Haji Dadang dengan mas kawin seperangkat alat macul di sawah dibayar kontan. Para saksi. Haji kelo ieu mah. Rungkat sia Bagong. Mun ka aing mata kawinkeun ka naon gitu.